Ari pamenta kasalaki ni sok tara eulem tara ngukur awak sakujur nyaho salaki gering cacingeun. Mana bisulan wae. Di pamenta ni sok gede teu dicumponan ambek-ambekan. Pimpinan Pondok Pesantren Al Ikhlas Jatinunggal. Begituna mudah-mudahan urang sadaya tiasa nyimak tausiah ti mantena disanggakeun waktu sinareng tepat ka Bapak Pangarsa Al Mukarrom Bapak Kiai Bambang disumangakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bojong salam sukamanah, nu ngawaler salam sing ditambih-tambih barokah, sing lalega sawah, sing buru-buru ka Mekah, entos rumah tanggi sing sakinah mawaddah warahmah, sing ditambih-tambih mama. Amin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahul huda ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, faya ayyuhan nas usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu
فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم. ربنا يسر لنا أمورنا ولا تعسر فإن التيسير العسير إليك يسير. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يا كبير أنت الذي لا تهتدي العقول بوصف العظمة. يا الله يا الله المحمود في كل فعال. Ngiringan sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffaro fa'arsili samaa alaina midraro. Doa naon itu Bu? Minta hujan. Mudah-mudahan Allah saenggalna nurunkeun hujan rahmat ka urang sadayana. Amin. Iringan deui sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hasil maqasidana wa tawil umurana wa sahih ajsadana wa kabayar hutangna wa kasetoran kreditna wa balager salakina wa saroleha pamajikanana wa areureun nganjukna birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil. Awal tangud kapihatur minangka bubuka sahur. Bismillah anu jadi sekar pangiring catur. Ngajadi tuturus laku murus sampurnaning rahayu banjaran jatining bagja. Alhamdulillah anu jadi panying laria jeung sum'ah. Anu ngagojo dina lelembutan manah. Panundung ujub jeung takabur kasanggakeun kadat Allah anu Maha Ghafur turut anu Maha Luhur. Ngalangkungan takhsis irodatna Allah. Janggele ku kudrotna Allah urang sadayana tiasa ngariung mumpulung bongkok ngaronyok hempak merbayaksa. Dina raraga nyukcurug galur sunnah Rasul mapailacak para anbiya. Wasilahna ngalangkungan ye acara ta'ziman wa takriman wa mahabbatan. Ngagungkeun, ngamulyakeun, nembongkeun rasa asih tur cinta ka Allah. Dina raraga mialing dilahirkeunana junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan wasilahna kungayakeun ieu acara urang sadayana sing dipabarinan rahmat turut magfirah ku Allah. Sing janten wasilah urang sadayana sarehat paranjang yuswa ditebihkeun cocobi balai parak milik tur rizki dihasilkeun sadaya pamaksadan digampilkeun sadaya urusan luar usaha sing arageun kauntungan utara tani sing kaparetik hasil karala buahna nu meniti karir mudah-mudahan sing langkung ningkat karirna. Amin ya Allah ya Rabbal. Sholawat miwa salam anu mangrupikeun tahiyah thayyibah penghormatan anu sae. Mudah-mudahan dicurah limpahkeun ka junjunan alam a'ni habibana wa nabiyyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula wargina ka para sahabatna malah mandar dugi ka urang sadaya salaku ummatna. Mudah-mudahan orang kenging syafaatul uzmati mantenna jaga di yaumil akhir. Amin. Panata calagara al ustad anu kusim kuring dipehormat unsur kepanitiaan peringatan Maulid Nabi RW 01 Dusun Baru
ngaragum warga masyarakat nu aya di sabudeureun RT hiji 2 sareng 3 nu sami hempak kompak dina ieu saah ti atasan dugikeun ka bawahan nu sami hadir nu kusim kuring DP hormat. Ais pangampih aparatur desa Citepok kersana pun lanjut Bapak Kepala Desa Kalihengrengan ti atasan dugikeun ka bawahan nu kusim kuring DP hormat. Hadratul Mukarramun para alim ulama wal juama para asatid wal asatidah hormatun sim kuring Bapak Ketua MUI Kalihengrengan, Bapak Ajengan, Pak Kiai, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Ini sepuh para rawuh tuturu sepuh turunan, Bapak Ibu, pamuda, pamudi, santriin, santriyah, nu sami hempak, sami lenggah dina ieu kasempatan kusim kuring DP hormat. Daramang Bu, Bapak Daramang, Ibu Garaduh Artos, nu boga nyebut henteu leungit ya. Gaduh artos henteu, gaduh sametan, bayar. Ibu Priyogi artos, butuh artos, hoyong artos, beki artos, ulah kabebeng. Udah ku duit daharannya, keun wae da normal. Ibu-ibu butuh duit normal zaman kiwari mah. Bapak-bapak tong nyebut matre ka pamajikan anu hayangeun duit. Priyogi kauninga ku Pak Haji, inner beauty itu mahal loh Pak, cantik itu mahal. Bapak apalah tulip ente? Pak RW wedak merek La Tulip itu 85.000, Mirabella 165, lamun Japra 180. Pak RW apal belas on? Pak Punduh apal belas on teh? Punduh, eta video apal belas on 40 genep warna nusok diladut-ladut ku awewe dina luhur soca jeung pipi ka dieu itu hargana 660.000. Lamun ayeuna 50 warna 685 Pak Pu ya. Font cuci muka nu leutik warna pink 16.500, nu gede 70 genep ribu Pak Haji. Ini jadi endorse ya teh. Ka dokter Amel lamun dipesel itu 250. Jadi ternyata cantik itu mahal loh Pak. Jadi teu bisa resiko ka pamajikan mere 10.000 saminggu ngajarkeun keur melilipan rek melilipan naon. Ieu mana 10.000 keur wedak rek dipake meuli tarigu cap segitiga biru ku ibu. Turu ditapal-tapal dina pipi di dieu. Ai geulis hayang mangmeulikeun kosmetik mumul. Mikir. Bener Bu? Painganan pamajikan teh unggal penting teh setelan kunti ti gujubar deui. Geus boro-boro dangdan teh rek sare jeung salaki ngadahar sebelah ceker. Boro-boro make lipen ines rasa strawberry. Buuk rawun bari dibeungkeut ku kabel. Mata beureum bari uratah. Kutang lada susu rayun. Dibawa nang karak malulu ceplok endog. Dibawanya ngigir nyelap kana kelek. Dibetot teh ka tukang pangersa geuningan tepung kenca jeung nu katuh jiga karet ketepel. Sing kayo ngagalempeng siga orai kadut samping ningsat rorombeheun ngarametek. Alah, ampun dia ku para rantes. Iraha akang mangmeulikeun kosmetik na ceun mikir. Mikir Kang, majarkeun teh keur meuli wedak pamajikan eueuh padahar nyelap dina kopeah keur meuli eupan sapal tah. Betul Bu? Betul Bu? Ngan kade ari geus dipangmeulikeun kosmetik ku salaki pake di mana rek sare lain ieu mereka pasar ka onangan ka karek dipake. Tak salaki teh mumul aing mah sudik mangmeulikeun deui teh. Rek sare jeung salaki mah daster ge geus molongo 32 jahitan. Bulu kelek rames bes. Masuk angin make presker ku ibu teh. Anu make roll on teh geuninganan. Ieu mah asup angin dikrok make bawang beureum tidak make minyak jalantah palebah di deukeutan ku salaki boro-boro susukaan ieu teh awak teh karedok. Aduh ya Allah Rabbul Karim. Bu jadi lamun istri butuh artos normal keun wae Kang tong bicara ngan kade ka ibu-ibu ayeuna mah geus teu usum pamajikan cerewet. Loba curam-caram ka salaki udu duanya dicaram titir nok edoh imas mesaro memunah arayan teh ici haya oco haya
tong sok curam caram di mana salaki udud geus teu usum keun wae antep dan neangan duit akang nu meuli udud akang nu ngenyot rokok anu nyesep hasep anu batuk anu bengek nu dicana ka puskesmas anu maot keun wae antep dan geus maot mah areureun moal arudud wae. Nah, teh teuingan piyogi kauningan ku Pak Haji, jalmi mah bade maot bade hirup, kabeh oge hayang sampurna. Teu kacaritakeun Pak Babinsa, nu maot hayang gerung coklat. Hayang tah kitu matak siapa puluh sampurna. Alhamdulillahirabbil alamin ku wasilahna urang nembongkeun mahabbah rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buktos ieu teh ngalap barokah mudah-mudahan dina wengi ayeuna Allah ngalungsurkeun barokah turta rahmatna ka warga dusun baru khususna umumna sadesa Citepok sing kaleberan syafaat di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaga di yaumil akhir. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Geus jadi kapastian Pak janji Kangjeng Rasul keur umat-umatna nu daek diuk lila di pangajian. Maning taqalla liya ta'allama ilman ghufirallahu qabla ayyahtua. Cek Nabi eta teh saha jalma anu kersa mindahkeun tempat calikna kana tempat calik anu teu aya manfaatna kana tempat calik anu ageung manfaatna sapertos pangaosan kieu maka Allah bakal ngahampura dosa-dosa eta jalma sateu acan eta jalma ngaringkahkeun dua sampean ti rorompokna masing-masing. Ibu sareng bapak niat dina mana RT hiji, RT 2, RT 3 sadusun baru ngumpul di payuneun desa hajat urang kabeh rek nembongkeun kabungah atoh jeung ajri ka Allah wirehna 14 abad ka tukang Allah geus ngutus Kangjeng Nabi Muhammad janten Rasul maka insya Allah sateu acan ngalengkahkeun dua sampean oge urang sadayana parantos dihampura dosa perdosaan ku Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kepastian pangersa Allah dina wengi ayeuna bakal ngutus malaikat nu aya di aras nu keur khusyuk mangacakeun istighfar cek Allah turun anjeun ka alam dunya Pak Babinsa. Cokotan dosa-dosa urang dusun baru nu keur ngadengikeun pangajian di hareupeun kantor desa Citepok. Ti mimiti bapak kepala desa datangkeun ka warga masyarakatna piceungan ku anjeun dosa-dosana kabeh. Palidkeun ka walungan, piceun ka luhur gunung, teudeun di jadian. Ulah napal dina awakna, maka rebung ditadi keneh malaikat nyokotan dosa-dosa urang ibu. Alhamdulillah bersih sadayana dosa-dosa urang teh pangersa. Ngan hanjakal 1000 hanjakal. Ternyata tetela teu aya tempat hiji-hiji acan anu daek nampa dosa eceung. Nu naek nampa dosa akan da berat dosa jalma teh ngan jalma nu ngalakukeunana wungkul nu mampu nanggungna teh eta teh matanya dibarawa balik di wae ku malaikat teh ka dieu dosa urang teh ku Allah teh dipegatkan cek Allah teh malaikat rek dibarawa ka mana deui eta bapak da eta dosa bapak RT bapak RW cek malaikat Gusti rek dipasikeun deui cenah kanu gaduhna nyanganaha ada teu aya tempat hiji-hiji acan cenah Gusti nu kersa nampak ieu dosa jalema tertela berat sanyatana berat nyahun berat nyuhun berat nanggung cek Allah ulah kadetong dibikeun di kanu bogana sebab eta janji kuring cek Allah rek dihampura dosa-dosa jalma nu keur ngadengikeun pangajian cek malaikat alim Gusti abdi mah piraku kudu dibawa ka aras mah cek Allah ulah kade teras kedah dikamanakeun cek Allah ka para malaikat tungguan we cenah ku anjeun heulaanan di tiap-tiap gang di tiap-tiap pelosok dina lawang panto imah anu keur ngadengikeun pangajian engke eta dosa bikeun ka jalma nu keur ngadengikeun pangajian can anggeus geus balik ti heula tarek dikadinyakeun abdi mah moal ngawagel pami aya anu bade uih mangga ngantong kekelentrengan tersep mendingan keneh ngabring puguh deui da nya abdi ge tinggal nuturkeun dan nembe lebat ka kantor desa
dus tos dibeungkeut amplop oge geus dirapat da moal mungkin dibongkar deui leres Pak da nohonan pangulam atos abdi mah Pak Ustad jauh di jugjug angang di teang ti Jatinunggal datang ka Paseh ka dieu teh alhamdulillah tiasa silaturahmi sareng ibu bapak sadayana bahkan sasarengan be ngadoa ka Allah atunya mudah-mudahan we ketrukeun ku ibu sareng ku bapak doa ka abdi wangsul ka Jatinunggal simkuring mawadu doakan mau doa ada ceu tah lamun geus didoakeun mah ku ibu jeung ku bapak pasti abdi teh bakal loba dulur ceu kaloba dulur kakarek lamun geus loba dulur mah pasti bakal loba anu mere doa eta geus duit di doa ceu da lain erek neangan doa erek neangan duit ka dieuna ge da rumasa dulur teu boga pagawean dacan karuhan ya teh duka lila duka moal abdi ka dieu nana oge ngaji nana oge margi jam 10 sim kuring kedah parantos angkat di teh Pak maksad bade ka Ciranjang mawa bantal ka Batu Kasung rek naon cek rek sare nya cek jadi wang sepakati ku urang ayeuna pengajian kira-kira lamun 2 jam siap bu 2 jam lamun 2 jam teh berarti tepikeun ka jam 11 nya ayeuna teh jam 8 langkung 10 menit tadi abdi naik teh jam 8 siap 2 jam bu dugi ka jam 11 kumaha siap mangga ibu sareng bapak dugikeun ka jam 11 di dieu abdi mah jam 10 gerek balik nya teu nanaon mangga wae marukankeun teh kesel ari pengajian ya Pak Ustad da rumus nyieun kahadean teh loba pisan gogoda atuh leres bu melak pare sok bijil jukut teka caritakeun melak jukut manu jadi parenya melak kahadean mah sok datang gogoda leres bu ujian teh loba eta teh matak dina pangajian kieu ge gogoda teh loba eta teh hiji tunu 2 beuteung lapar uka 3 nu paling pokok bujur kesel pasti eta teh karesel teh mawi geus jadi kepastian anu lila diuk di pengajian mah pasti barali ka imah teh gara dehi hidayah itu alah ai geuningut asal jawab wae piraku lila diuk di pengajian mata gede hitut atuh mata gede hidayah lamun tas ngadahar kulub huinya mata gede hitut ieu teh erek moal pengajian teh yeuh Imas aya Titin aya Kokom no kaya Edo ada Ici Acah aya erek moal pengajian teh ngajawab 2 jam ai hitut disebutan hidayah urang teh bakat ku hayang menang hidayah ieu teh pangarsa da mahalna hidayah teh palebah dieu teu jadi jaminan eta jalma nu getol ngaji teu jadi jaminan jalma nu getol ka masjid sering ngadengekeun majelis sering ngadengekeun ta'lim teh jadi jaminan menang hidayah ti Allah teh loba keneh nu pangajianna getol ngomongkeun batur mah beuki beres bu heuh jadi omong naon aing mah pengajian oge cenah gawe daek keneh ngomongkeun batur mah mendingan keneh aing teu ngaji nya mendingan keneh anu ngaji bari tara ngomongkeun batur sok araraneh teh si eta mah daek ngomongkeun batur oge daek ngaji ai di dinya ngaji hanteu ngomongkeun batur deng-deng gerasok bener teh cak keur naon daek pengajian ge da make tiung tadi keur ngaji ungkut ih si eta mah daek keneh make tiung ai keur pengajian ai di dinya pengajian teu make tiung teu gerasok bener teh bu ulah salah kaprah hirup teh tak ieu mah ai kana kasalahan batur mun sok talipen mariksa teh salaki hayo dikotek tak kesalahanana teh teu nyaho duka teh mah kasalahan teh gede keneh di urang di pamajikan daripada di salakinya ca laras salaki mah tiban resep udud bari nu meulina sorangan nu nyotna sorangan ari euceul kapan kadang-kadang hutang kitu nyahoan salaki tiung nganjuk, daster nganjuk, sendal nganjuk, kabeh sapangadeg bau anjuk. Ampun Robi. Ari pamenta ka salaki meni sok tara eulem-eulem, tara ngukur awak sakujur nyaho salaki gering cacingeun.
Mana bisulan wae di pamentam nih sok gede tadi cumponan ambek-ambekan boga kahayang salaki kuruyak karaya dikepeskeun hareuda ararate bayeung ada uang abangku tak ada uang abangku tas dibere duit kakare kang sareng ngadangtak juga bakakak dibere duit menang kuban we siga kubu teteh Aisyah laki balik ke kebon madanya hopling di jingjing nage sampe boleh kata salaki datang assalamualaikum terada temalan acan kangen nonton sinetron salaki nangtung menang 15 menit pok terus sakit tema ya bapak datang udah kamu ya tadi oke kayak gitu bonon bau kungkang ini salaki balik nyaba ada nyaho dompet na kandal besok ucad acet sumentil kata raun buuk hidang meles galing muntang ombak banyu taar kejamen terangan halis ngajeler pae soca curuleuk pangambung kuungkungan lambe nege jeruk sapasi gado endok sapotong tak wayangeun panangan ngagondewa ibit tempat biola cumentil hareupeun pantote serilik lumpat salaki diciuman leungeunana teh tonggongna dampal leungeunna langsung ditawaran apa rek ibaknya ku si Hanet tuluy salaki teh ditungtun ge ditawaran salaki teh bapak bade dapur bade sumur bade kasur osok tara euceunanya kitu ka salaki osok tara ayeuna salaki taleungar kalongeun duh ampun sekali-kali salaki teh tanya ku ece teh tawaran sekali-kali mah bapak rek mamam tarek memem gitu ampun ngaku umat Kangjeng Nabi ai hirup teu nyeunah para resek awewe zaman kiwari mah Kang benar teh Kang tengah jawab selagi tanya ada sieun di polototan ya bapak ari jalema teh jenis kelamin teh dua hiji lalaki dua awewe Kang peryogi kauninga putra akang teh aya nu pamegat aya nu istri dengkeun nyebu palsapa hirup tinggal di ka dieu ma nu nyarane ma kagungan putra teh aya istri aya pamegat bu mun budak lalaki itu nu emak mun budak awewe itu nu bapak nah ujang asa tibalik teu tibalik urangna nu salah menafsirkan mun budak lalaki itu anu emakna Kang mun budak awewe itu nu bapakna nah geninganan ujang mut kitu ye bu tinggal liwang buktikeun ka dieu titin nok edo budak awewe ti mimiti dikakandung datangkeun ka lahir ti mimiti ngongkoak datangkeun ka pangih jeung jodona tuluy dikawinkeun ku bapakna dikawinkeun ka hiji lalaki saha nu ngawalian Pak bapak di mana bapak ngucapkeun ijab tuluy minantuna ngucapkeun qabul disahkeun ku dua saksi saha nu mikeun budak awewe ka eta lalaki bapak geus teu ngaboga-boga kolot mah lepas benar teu Kang maka surga na eta budak awewe nu tadina ti indungna jeung ti bapana dina detik harita pindah surga na eta budak awewe ka salaki sedangkan budak lalaki maka ti mimiti ngongkoak datangkeun ka kiamat surga lalaki mah moal pindah aya di ibuna teu kacaritakeun dina hiji kitab surga lalaki aya di pamajikanana Allah ajengan matak name kudu sieun-sieun teuing RW ku pamajikan teh nya da hak urang rek 2 rek 3 oge nya Pak ari kira-kira payu mah sok ararane aing mah kajeun salaki direbut batur bae ya ece ketika hiji awewe nolak kahayang salakina dina hiji peuting tarik tambang Agustusan dina luhuranjang maka eta istri moal dilungsuran rahmat ku Allah ti eta peuting datangkeun ka isuk para bidadari surga ngecelakeun cimata sapeuting nyuhunkeun ka Allah ya Allah eta lalaki ahli ibadah eta lalaki soleh kacida karena ku pamajikanana teu dibere wios Gusti eta pamaget pasikeun wae ka abdi cek bidadari surga teh kitu ibu ieu mah direbut batur ulah
ai dimomorekeun hanteu ade da eueuh deui nu siga si bapa teh nabo bener teh eueuh deui nu jiga salaki urang teh pokona mah makhluk langka ngan priyogi kauninga ku bapak-bapak sadayana ngangken umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang teh hirup teh kudu nyunna manhajna tindak tanduk gerak gerik laku lampah urang dina kahirupan kedah sapertos akhlakna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aja ieu eusi maulidan teh ulah salah bahasanya, aya nu nyebut maulud, aya nu nyebut maulid. Keun wae lah da eta mangan saukur redaksi basa dina bahasa Arab. Profesor Dr. Adil Siroj nyebutkeun heug rek nyebut nu mana wae ge bebas. Ngan anu salah mah lamun urang teu nyaho harti ta eta. Maulud itu asal katana cek ulama Basrah mah tina walada yalidu liddatan fahuwa walidun wadaka mauludun lid la talid maulidun maulidun miladun. Jadi maulud itu isim maf'ul, hartina maulud teh anu dilahirkeun. Upami maulid itu maknana isim zaman segatna jeung isim makan. Jadi harti maulid bisa dua, maulid isim zaman waktu dilahirkan, lamun maulid isim makan tempat dilahirkan. Jadi lebih tepat orang nganggo kecap maulud nganggo kecap maulid. Sebetulnya lamun orang apal makna bebas rek nyebut maulid mangga bade nyebut maulud mangga. Ngan lamun maulud berarti orang ngagungkeun anu dilahirkeunana nyaeta ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngahormat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keur umat Islam ngagungkeun ngamuliakeun Kangjeng Nabi Muhammad itu bukan hanya sebatas di bulan Rabiul Awal, tapi ngagungkeun jeung ngamuliakeun Kangjeng Nabi Muhammad mestina ke umat Islam itu tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, dan tiap bulan seumur hidup mestina urang ngahormat, ngagungkeun, ngamuliakeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun maulid itu mengagungkan bulan dilahirkan anak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan periogika mafhum kurang sadaya Pak, makna maulid itu maulud. Jadi lain mengkultuskan, lain mengagungkan bulan Rabiul Awal. Mangga ku pangersa guar dina Al-Qur'an ayat disebut arbaatun ashhurul hurum, 4 bulan anu dimuliakeun ku Allah. Tidak ada bulan Rabiul Awal Pak. 4 bulan anu dimuliakeun ku Allah, hiji Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, katilu Muharram, kaopat Rajab. Ramadan itu diistimewakan ku Allah, bukan hanya sebatas dimuliakan. Tapi kenapa orang Islam seolah-olah begitu mengkultuskan di bulan Rabiul Awal sehingga sengayakeun seremonial peringatan dilahirkan anak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain bulana anu mulia, bukan bulan yang hebat, tapi orang yang dilahirkan pada bulan itu, itulah yang hebat. Paham Pak? Jalmi anu dilahirkan dina bulan Rabiul Awal, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamnya yang begitu mulia, sehingga bulan dilahirkannya pun menjadi mulia. Laras Pak? Laras Pak? Jenda eusina nama geuning hebat ternyata. Ayeuna urang bisa ngaraketkeun ukhuwah, persatuan, datataraeun ece jam 9:30 calik di sisi jalan, aniprek aya nu ngahenjar we ngadengikeun pangajian teh ngararasakeun sampean samurat termati kan rasa. Keur mah ada kurang semangat, da salah dikeueuh di imah.
enjokeun we ku kumul di sisi balong. Abdi mah geus 2 poe 2 peuting teu bisa sare ngarasakeun encok remati kasan urat ge tara diraret acan. Sok keheul ajengan. Ieu ge datang ka dieu tara makruh saeutik da salaki teu balik-balik. Timuru sakapeung mah ka kukumul teh ulah sok timuru ka kukumul ce era. Ayeuna mah diajar muhasabah ibda bin nafsi evaluasi diri wae masing-masing. Kunaon eceut eleh ku kukumul daripada ece. Nah salaki resep kene nenjok kukumul daripada urang. Diajar ngaevaluasi diri engke mah udar kukumul teh ku ece teh. Heuk bawa ngaca ngareneng sekali-kali jeung ece. Geulis mana ece di kukumul? Hah? Dah pantas kukumul mah luhur warna-warni komari geus ampul-ampulan luhur cai gigituan teh. Leok dibawa ka ditu, leok dibawa ka dieu anu di imah ngajapepeng siga bodogol cau. Disebut mayit da usi. Diajar cerdas. Cek di pinggir jalan ayeuna mah diajar cerdas 2002 ti rumah bukan hanya sebatas pintar tapi urang teh kudu di mana salaki rek indit puse katingali geus ngajingjing jejer ece nyobaan nangtung tengah imah tuluy kikituan tuh ya arti jeung bapak sing cerdas deh mun salaki ayeuna rek indit puse akang hayang bebas rek 2 poe 2 peuting di sisi balong nagok balik ka imah pantomolongo pamajikan anger wae merenah somea sing cerdas lalakina ge Kang sing cerdas ayeuna mah gampang ku abdi dibere resepna meh akang jongjon ayeuna mah tinggal sakieu di mana rek angkat jejer geus dijingjing ningali pamajikan kuat ka buat beut sametut bibirna manyun jiga tutut sampeurkeun ku akang cium nah pok we nyarita mah wayahna bapak moal balik 2 poe 2 peuting rek cicing di balong ieu wae duit 3.700.000 beakeun 2 poe rek diizinan moal babari kan selesai masalah bisi kurang tuh dina kopeah nyelap 300.000 deui pokona mah beakeun 2 poe diizinan moal selesai gampang ngarukankeun ibu-ibu zaman ayeuna dibere duit malah salogotok sanguna disadiakeun dina misting saitna rek ini tadi dianterkeun tepikeun kana lawang panto ditungtun leungeun salaki tuluy geus kontoyong tina lawang panto teh ditinggalkeun diteuteuk we salaki teh dibarengan ku senyum magelinyung merekah mengundang gairah kieu we cenah lawang panto imah teh salaki 10 meter tina lawang panto imah ku aja teh bari dibarengan ku hariringan teu nakolan tagonian ku cek aja teh bukan ku ingin memastikan akulah cinta sejatimu yakinkan hatimu akulah takdir yang engkau nantikan. Kalau prokos nu apal hantu lagu eta ngapalkeun kuring menang 4 poe kapan eta teh ku ingin kau merasa tentram biarlah berada di sampingku karena diriku sangat menyayangimu tas salaki paku nu geus ngagidik ngajengjing jejeun ada ngarengkok rat pamabingsa tuluy halisna kerung ngadengekeun ieu teh pamajikan aing tah lain aing palebah kitu direret ka tukang goreng teh nya pamajikanana dana atuh jejer dibalangkeun bari siridik lumpat osae bah cek salakina osae bah siridik lumpat pamajikan digabrug panto ditutupkeun tuluy ditilakan ti jero sugan terek dikumaha ta pamajikan ditangkarakeun naranjang dikompres dijeujehan make anu pasir pamajikan aing ngira hamimitina moal tulus tanguseup teh yakin moal cek daripada eceu katutuluyan ku dibawa ke rumah sakit umum Sumedang mendingan kere cicing di imah cek salah kita sieun aing
cerdas ayeuna mah ulah sok dicarekan komo salaki umak ambak ya ibu isi tina peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang nulat urang nurut karena akhlakna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetela ibu bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai figur sentral, sebagai prototipe umat Islam khususnya di bidang akhlak. Karena visi misi utama Kangjeng Nabi diutus ku Allah ke alam dunia, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak, keur nyampurnakeun akhlak manusia. Ya, Bu, tinggal ka dia. Minci, no, Kokom, Edo, Imas, Araya. Halo Besti. Masih standby Besti? Tinggal ka dia Besti. Mun orang membaca sejarah flashback katukang 14 abad katukang kan jauh satu acan Allah ngutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke permukaan alam dunia ieu Pak Babinsa kahirupan manusia anu tidak beradab, kahirupan manusia anu tidak bermoral persis seperti hukum rimba. Sahanu kuat itu nu berkuasa, siapa yang lemah itulah yang ditindas. Nu paling direndahkan, nu paling dihina dina zaman harita sateuacan Kanjeng Nabi Muhammad diutus janten Rasul Bu priyogi kauningan ku bapak-bapak itu golongan-golongan istri Pak. Hina kacida istri. Ibu zaman kapungkur disebutnya zaman jahiliyah. Zaman naon teh? Jahiliyah teh asal kata tina jahlun Bu. Jahlun teh bodoh. Zaman kabodohan kapungkur sateuacan Nabi lahir, sateuacan Nabi diutus, istri teh pangarsa ngan saukur berang dititah gawe penting dipakai ganjal sare. Hina ce golongan-golongan istri teh. Diibaratkan derajatnya seperti satu. Mun eta istri kerhead keur pamengan ditungtun ku salakina teh dibawa ka tukangan imah dihijikeun jeung onta dihijikeun jeung kuda dihijikeun jeung embe dibere dahar saparan-paran ke 3 poe 4 poe sakali diteang ditanya geus garing tan can lamun eta istri nyebut encan diantep we di kanang kuda lamun istri eta ngajawab geus kakarek ditungtun dibawa ka imah da butuh kehangatan beureuh kitu bae nu paling memprihatinkan, nu paling ngeri pakuwu dina zaman harita ketika istri kereuneuh kenaon sih? Kerhamil. Di mana istri kerhamil kan? Itu di tarungguan, payunan bumi teh ku golongan-golongan lalaki teh. Komo nincak bulan kasalapan. Di mana kadang musuhan orok tilbet bumi ditareang. Buru-buru tuluy dibaruka jenis kelamina, lamun eta orok jenis kelamina lalaki maka harita kena dibawa keluar tuluy diarak keliling kota Mekah ngayakeun pesta hura-hura mabuk-mabukan yang sejabana. Tapi sebaliknya di mana eta orok awewe jenis kelamina maka penting harita keneh atau berang harita keneh eta orok digusur keluar dikubur hirup-hirup mun teu dikubur hirup-hirup lebih miris dipencit di dalam pantau imah. Hina awewe teh zaman baheula diibaratkeun lamun ayeuna pamajikanna ngalahirkeun orokna awewe teh seolah-olah menang kawirang. Da teu aya hargaan istri teh kapungkur mah cek kepercayaan aranjeuna perempuan itu hanya jadi pangbeberat. Hanya kehinaan da dibawa perang leungeunna teu mampuheun mawa bedil, teu bisaeun mawa pedang hanya untuk melampiaskan syahwat. Jadi naon gunana awewe cek kepercayaan orang-orang jahiliyah zaman harita kan. Nu mawe sim kuring ngiti Paulis, Pakowo, Bapak Binsa, bisi aya keneh di desa Citepok. Bapak-bapak anu ngarendahkeun derajat istri, mun aya keneh di dieu lalaki anu menganggap rendah terhadap pekerjaan perempuan, maka itu persis seperti laki-laki anu hirup di zaman jahiliyah kapungkur. Justru ketika Nabi diutus, ketika Nabi lahir, maka peradaban manusia dirubah bukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga derajat perempuan itu diangkat ke Kanjeng Rasul Pak Haji, disatukan
bukan dihijikan direndengkan derajat kemanusiaan sareng pamegat. Hiji bukti ba ketika Rasul ditaros ku sahabat, ya Rasulullah saha nu pangpayuna kena dihormatan ku abdi. Nabi ngawaler ummuka indung anjeun. Terasa di Rasul ummuka indung anjeun. Terasa di Rasul ummuka indung anjeun. Nembe nu kaopat Rasul ngawaler summa abuka tuluy bapak anjeun. 3 kali Rasul nyebat nami ibu, sekali Rasul nyebat nami bapak. Lainina harti Rasul ngalecehkeun lalaki eta teh Pak RW. Tapi Rasul ngangkat derajat perempuan nuker zaman harita seolah-olah perempuan itu direndahkan sampaikan ka jomplang dah bakuwu derajatna dugikeun ka 3 kali diangkat derajatna ku Rasul bakat ku hayang sarua-saruana derajat kamanusiaanna antawis istri sareng pamerget. Matak syukuran ibu-ibu, untung Allah ngutus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi kabayang Pak mun ayeuna Rasul teh diutus dan perempuan masih dihinakan, masih direndahkan. Cacak-cacak Nabi diutus, Quran geus aya, masih aya keneh bapak-bapak, masih aya keneh kaum laki-laki anu merendahkan derajat perempuan, seolah-olah perempuan itu diciptakan dari tulang kepala. Pak, awewe lain diciptakan tina tulang sirah, tong dititah mikirkan awewe maliereun. Perempuan itu bukan diciptakan dari tulang bahu, tong sok dititah pungal panggul, ibu mah berateun. Perempuan bukan diciptakan dari tulang tangan, awewe mah tong sok dititah ngopepang digawe riweuheun. Dan yang paling hina, perempuan bukan diciptakan dari tulang kaki, tong sok dititah ujang ajing anjuk hutang eraeun. Tapi awewe diciptakan tina tulang rusuk sebelah kiri, maka perempuan itu gunanya bere duit sing loba gegepana sing wareng. Betul Bu? Betul Bu? Setuju? Hidup ibu-ibu takbir. Alah ampun sehingga diajak demo aduh ini asa dibelaan ya tuh kudu nama dipikanyaah ya Bu. Ibu itu kan bidadari tak bersayap, di tangan itu tidak ada bedil, di tangan kirinya tidak ada pedang, tapi punya senjata yang luar biasa. Naon Pak? Cimata awewe masuk lah dicetepok aya ceger tah tingalilan cek abdi pakuwu dedek pangadek sembada hade rupa jangkung gede kasep sanajan jangkung badag si tetehna leutik tapi da yakin moal eleh awewe mah pakuwu sieun ku cimata si tetehna komo aya geus diampikeun ka imah tah ulah eta teh geus ningali cimata pamajikan teh ngadeg-deg salaki teh atuh diuk dina kursi empuk asa diuk dina daun pulus sare dina kasur busa asa sare dina daun pulus teu ngareunah kan komo palebah ayeuna balik ka imah pantouh nu muka dikunci kabeh ti jero teh toap salaki teh murulingan imah bari kokotak geus we leungit kalalakian teh kokoseran hareupeun imah sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa kamu lagi, aku gila. Seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi, cinta kita takkan ku sia-siakan kamu lagi. Oh, sudah paehan. Salaki teh palebah sadar kadenge aya nu hareuringan ti jero imah sugan teh nyanyi pikabungaheun ipekna teh ulah coba bener nama ti tadi hayang nurutan kan teu diberi kesempatan sok cek bebas jeung abdi mah mendingan kene bantuan lah sok mendingan bantuan bebas sok bekaskeun unek-unek dina hate mengpang-mengpeng lobaan dari sosorangan ke celeuweungan mah era sok lah bebasnya jeung abdi mata rutut tong di ceng tarimakeun janten duda nyai pasrah jadi randa da geuning kieu kuduna da geuning teu bisa alah 100 kece lah mantap hebat arapalan ya Bu teruskan ya Bu
Wa ini mara'atun khaffat min ba'liha. Ayo. Ayo. Nusuzan au yuradun fala junaha. Allah. Bapak-bapak, Pak, arahnya bapak-bapak. Bapak di Pangkaraya, Pak. Masuk bapak-bapak we tuh, Pak. Bapak-bapak we. Nurutan bapak-bapak. Teraskeun, Pak, Isin ku ibu-ibu, Pak. Teraskeun, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Bagus, Pak. Hebatnya. Palinter bapak-bapaknya punya. Hah? Ibu tak apalah tuh. Hah? Gampang. Pondok. Ibu hayang nu pondok. Bisa atuh ieu teruskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Gusti lagi malansin. Lain nu eta. Aduh, aing kalau bah dibawa ngaji caricing ngabaretem. Bawa nyanyi rapal kabeh oge da fans berat TikTok pungkul. Setan apa yang merasuki. Aduh, Bo, jadi orang teh kedah syukuran untung Allah ngutus Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam numawi anjuran Rasul ka para pamegat khairukum linisaihi wa ana khairukum linisai. Sing sarae akhlak aranjeun ka istri, sing sarae akhlak ka anjeun ka istri, sing sarae akhlak aranjeun ka istri. Justru tos dicontohan akhlak mupang saya-sayana ka istri teh nyaeta akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ajaran Nabi itu seperti itu, Pak. Ka istri berperilaku lemah lembut, santun, tidak pernah menyakiti perasaan. Nabi mah gitu, Bu. Kasiti Aisyah, Humairah, ya Humairah, kadieu Humairah, salik gek digigir. Osok ibu di Humairah ku salaki tara. Osok tara. Pan urang malain deui nya ngontoyong ti imah salati ka ngagorowok salaki teh ka mana jenong? Pamajikan teh malan teh rek ka kebon jebrang. Tidak lagi pemajikan. Sok Bu, urang sakedik lah berperilaku nyunnah sapertos akhlakna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isin ya Pak, urang ngangken salaku umatna Kangjeng Nabi, tapi perilakunya tidak mencerminkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bo, bahkan di bonusan cek Rasul al jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu ayat dina dampal sampean ibu, lain dina dampal sampean bapak. Ku hayang-hayang na Rasul ngangkat derajat istri anu sakitu direndahkeunana dina zaman harita. Hiji, ajaran Rasul sing sae akhlak pangpangna pamegat ka istri. Dua Bu, ngali deh Bu, ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu tidak pernah menebarkan kebencian. Nabi itu tidak pernah memperlihatkan dendam, sirik, pidik, dengki, jahil, kaniaya, dolim, hibah, namimah, hurapat jeung sajabana. Tapi Rasul selalu berperilaku rendah hati, selalu berperilaku someah, marahmai, bastul wajhi kasih sama. Sanes mung sebatas kajalmi anu saakidah jeung saagama unggul, tapi akhlak Nabi ditinggalikeun kajalmi anu teu saakidah jeung saagama. Bapak uningan nu dongeng Kangjeng Rasul bade angkat netepan subuh aya nu nyiduhan.
kumaha perlakuan penduduk Taif ka Kangjeng Rasul ketika sumping maksad bade berdakwah nuju naik dina mimbar. Rasul ditaringgangan ku batu sareng ku tai onta dugikeun ka ngucur getihna ka dieu. Malaikat Jibril turun, cek malaikat Jibril, Muhammad anjeun tinggal ngomong ka kuring rek dikumahakeun nya penduduk Taif sakit cek mata anjeun penduduk Taif bakal dilenyakkeun ku kuring di alam dunia. Bisa Muhammad, cek Kangjeng Rasul ka Jibril, ulah keun wae anta. Kemudian Rasul pada angkat netepan subuh tiap enjing diciduhan ku kafir Quraisy. Tapi Rasulullah teu pernah nembongkeun pamenteuk nu benci, teu pernah nembongkeun pamenteuk keheul sareng bendu. Seuri wae bu cekap diusap. Itulah hebatna Rasul. Karena Rasul meminta dan Rasul ngajarkeun ka umatna. Ya bu, dina Quran fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Saur Allah, di mana-mana batur masihan penghormatan ka urang, maka kewajiban urang males kasayan batur ke penghormatan anu sami, malah leuwih alus mah leuwihan. Lir ibarat kieu, mun batur maca assalamualaikum ka urang mah ngajawabna waalaikumsalam warahmatullah. Upami batur maca salamna ka urang assalamualaikum warahmatullah, urang mah ngajawabna waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Upami batur masiahan salamna ka urang assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, maka urang ngajawabna waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Itu konsep membalas kebaikan, Pak. Lalu pertanyaan ibu jeung bapak, nah cek agama menang malas kagorengan batur tah henteu. Sebetulnya agama itu tidak menekan, Pak. Sebenarnya agama itu tidak mendikte. Agama ngamenangkeun urang pikeun males kagorengan batur ka diri urang. Ngan tak aya syaratna ayanganna. Ibu sing uningan menang urang males kagorengan batur menang pekan. Ngan aya syaratna teh ieu syaratna kudu apal teh. Syaratna malesna kudu sarua. Mun batur nyiduhan ka urang menang ku urang diciduhan deui menang pekan. Ngan syaratna hiji lobana ciduh kudu sarua, bauna ge kudu sarua. Tanu hese teh eta kan. Mun kira-kira teu bisa nya ulah cek agama. Da urang mah geuninganan kadang-kadang kieu Pak. Batur mah nyiduhan, urang mah malesna lain sebatas nyiduhan yang gebuk yang ngomong. Ceproh teh diciduhan ku batur kapan malik bari nyiduhan di wah geus nyiduhan tuluy ngabam-bam. Ai maneh kehet geuning teh kira-kira geus ngomong teh habakna geus. Tah eta nu teu meunang teh leuwihna. Leres Pak, leres Pak. Jadi lamun kira-kira teu bisa males kagorengan batur tes bari teu sarua, mendingan ulah tong sok maksakeun, geus mendingan keneh cicing. Heuh da sok teu kuat geuninganan ujang. Ai pangdolim batur ku kagorengan batur teh, bahkan kuring masuk jeri mengkal hate teh. Datangkeun ka teu bisa sare jeung dahar teu mirasa. Ai geus inget kana kagorengan batur teh. Nah, justru di dieu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pababinsa. Ketika Allah nurunkan wahyu ke Kangjeng Rasul, yas'alunaka madza yunfiqun. Qulil afwa. Saur Allah ke Kangjeng Nabi Muhammad aja. Yas'alunaka madza yunfiqun. Hei Muhammad, engke umat-umat anjeun bakal loba nanya ka anjeun. Madza yunfiqun. Naon pengorbanan anu paling badak nu kudu dikorbankeun ku manusia. Bu, madza yunfikun, naon pengorbanan anu paling badak kan nu kudu dikorbankeun ku jalma. Kul bejaan ku anjeun Muhammad bisi umat-umat anjeun teu arapaleun yen pengorbanan anu paling badak nu kudu dikorbankeun ku manusia teh nyaeta afun. Naon Pak? Afun, ain fa waw, afun. Naon Bu? Afun. Pertarosanana naon anu disebut afun Bu? Huluwul qalbi
an athari masyawil ghair, cek ulama-ulama sufi mah gitu. Dimaksud afun teh bisa ngahampura, bisa islahate, ngahampura kasalahan batur anu datang ka diri urang. Ta eta pengorbanan anu paling ageng Bu, nu kudu dikorbankeun ku urang. Ngahampura kasalahan batur anu tumiba ka diri urang. Hese da teh palah yakin. Nupang berat-berat tadi urang teh eta urang bisa narima, urang bisa nampak, urang bisa ngahampura kasalahan batur nu tumiba ka diri urang. Kadang-kadang pangersa orang itu baru bisa menyebutkan cinta, tapi makna cinta sesungguhnya itu tidak dipahami. Bo, cinta nu hakiki keur ibu jeung keur bapak nu geus bertahun-tahun berumah tangga. Cinta itu kan bukan cerita indah namun tiada arti. Seperti keur bobogohan baheula panggih malam minggu bobogohan tahun buah di luhureun aya-aya meuting cerot modal da teu kaambeu indah we. Tapi sana aya hartina. Aya geus kararieu mah Pak, mana cinta itu kan cek ulama-ulama Arab itu mencintai yang sesungguhnya itu bukan hanya tidak menyakiti orang yang kita cintai saja, tapi cinta yang hakiki itu bagaimana kita menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai. Hok pahami, ngerti teh Meiji? Tah, padahal mah teteh geus diamalkeun ku ibu teh. Pak, nu disebut cinta teh lain sebatas urang henteu nyeri jalma nu dipikannya urang ungkul, tapi cinta yang sesungguhnya itu bapak narima teu. Rasa sakit bisa menerima teu hate terhadap rasa sakit, rasa nyeri nu dibikeun ku ibu ka bapak. Lamun urang bisa narima, bisa tumamprat karena setiap kekurangan pamajikan dan geus katarima ku urang, sadar bahwa pemajikan teh loba kekurangan anak, tapi kekurangan anak eta ditarima ku urang. Itulah cinta yang hebat. Kebanyakan cinta itu buta kan Pak. Maka Imam Syafi'i geus diwanti-wanti, bila mata terbalut cinta maka dia lupa akan hal nista. Bila mata terbalut benci maka nampalah sesuatu yang keji. Bo, lamun urang ningalina ku kacamata bogoh, hitutna ge seungit. Asli tah, Kang. Hitutna wae seungit. Dahdirna wae seungit minyak kasturi. Naon sababna? Da cinta. Tong boro-boro anu alus nu gorengna oge aya ditinggalina ku kacamata resep mah jadi alus, Pak. Tapi sabalikna, bila mata terbalut benci maka nampalah sesuatu yang keji. Mun urang nempo hiji perkara, mun urang nempo ka hiji jalma ku kacamata hewa, tong boro-boro anu gorengna nu alusna teh goreng wae. Betul. Nu alusna teh goreng wae. Makanya ulama-ulama Arab itu nyarios ahbib zanahaka haunan. Cintailah sesuatu itu sewajarnya saja. Karena kita tahu bahwa cinta orang teh seolah-olah buta, Pak. Malah orang dibutakeun ku cinta. Orang cintana karena naon? Kadang-kadang orang mah salah mencintai. Itu Pak. Itu jadi karena cinta ya. Supaya orang tidak gagal paham. Cintailah sesuatu itu sewajarnya saja. Bahkan abokit janaha kahaunan, lamun rek membenci sewajarnya saja. Jangan keterlaluan dalam mencintai, jangan keterlaluan dalam membenci. Karena bisa jadi orang yang kita cintai suatu saat, orang yang kita cintai saat ini bisa jadi suatu saat itu akan jadi musuh kita kelak. Dan sebaliknya, jalma anu dipikang nyewa kurang, justru suatu saat kurang butuh dengan bantuan dia. Yakin eta Bu. Sunnatullah rumus dunia gitulah. Da eueuh Kang teh kacaritakeun jalma ngajijingjing boeh cek anu keur diuk teh ka mana Kang? Rek ngubur maneh. Rek paeh kami mah ngubur sorangan, aya kan teu gitu. Aya teh aya. Ternyata urang teh butuh ku batu. Leres Bu. Hebatnya umat Nabi Muhammad itu kadang-kadang dibolak-balik Bu. Di mata urang ece jalma salah minta hampura,
sok dinilai alus pengersa. Tapi di mata Allah yakin aya derajat nu leuwih mulia tibatan eta jalma nu bisa ngahampura kesalahan batin. Kunaon sababna? Itulah pengorbanan yang paling luar biasa ketika hati orang nyeri karena kagorengan batur, ketika hati orang nyeri karena pangdolim eta jalma, tapi hati orang legowo bisa ngahampura kesalahan eta jalma. Ta eta nu hese teh lumawi sok lah jalma komo urang Sunda anu loba undak usuk basana. Kadang-kadang sok tara euleum-euleum geuningan nyarita teh aing mah nyeri cenah ku eta tepikeun ka paeh dikubur ku taneuh beureung ge moal poho. Tah? Betul, Pak. Padahal eta bahasa teh justru bakal jadi gantar kakaitan. Da urang mah ibu paeh teh megar. Urang mah Pak maot moal ngan saukur dilatungan, tapi urang bakal maot teh bali tungan. Nya kumaha lamun urang maot can minta hampura jeung can ngahampura. Naudzubillah summa naudzubillahi min alik teu aya jaminan ece maot teh duka isuk pageto matak ulah tareuas hate geus lah da eueuh gunana meuningan keneh ngahiji raket sauyunan reongan timimiti RT hiji datangkeun ka RT 3 sadesa Citepok kabeh hirup sauyunan mun diibaratkeun teh mah seperti sapu lidi seperti sapu nyere nyapukeun halaman desa wae ku nyere hiji mah aduh rek iraha anggeusna nya cetitin leres teh. Tapi lamun sapu nyerena 100 dibeungkeut ku tali hiji sok sapukeun. Komo nu nyapukeunna loba mah. Tere atuh Pak. Boro-boro halaman desa, sadesa. Ya, Bu. Jangan menganggap sesuatu yang kecil itu sepele. Ulah sok nganggap perkara leutik teh sepele. Bisa jadi justru ku perkara leutik eta urang salamet teh Kang. Ulah sok nganggap kan awonan anu leutik itu sepele, justru jalma itu bisa cilaka ku perkara anu leutik Kang. Betul Kang. Falsafah dina kahirupan ari akang sok kabeureuyan ku cucuk munding tak ku cucuk pedak. Mangga emutkeun ku ibu, Bu. Aya urang Citepok anu kabeureuyan ku tulang iga sapi. Nya sagede kumaha tukang tulang iga sapi dalamun aya oge jalma nu kabeureuyan ku tulang iga sapi da gelo meureunna. Nya ngan haju tulang iga sapi make diasupkeun. Lamun dikereutan mah da moal meureun leres, Bu. Justru kan kabeureuyan nu paling teu ngareunah teh ku cucuk pedak. Anu leutik artina jalma cilaka teh sok ku perkara nu leutik. Jeung jalma bisa salamet bisa jadi ku perkara nu leutik. Pakuwu mun urang Citepok mang micenkeun cucuk di jalan bisa jadi salametna eta jalma asup ka surgana Allah bari ngabulunggung ku teu pira micen cucuk di jalan. Bayangkeun ku ibu eta jalma anu geus micen cucuk di jalan bisa nyalametkeun warga Citepok sawaraha puluh urang. Mun eta cucuk di jalan teu dipicen bisa jadi 10 20 urang jalma kacugak ku cucuk eta. Benar teu Bu? Laras teu Bu? Tuh bisa jadi ibu jalma salamet ku perkara nu leutik. Tapi tong aneh kan aya dina katerangan justru jalma masuk neraka ku gara-gara ciki sakecelak. Aya loh itu Pak. Palebah mana ujang ibu kahampangan tapi teu bisa ngajaga tina kahampangan eta. Komo ada bapak-bapak mah bogaeun keran kiih dina gerongan caung di mana wae cer bari nangtung beres kiih brr beuk disintrekan tring 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 karena ping-ping, karena bitis, karena celana amuratal ka ditu ka dieu. Teu sadar nyaho ping-ping urang teh najis, nyaho celana urang teh najis der di bawah salat nyerek ditarima gitu salat apa teh dina celana ge aya najisan. Laras Bu? Sok emutkeun Kang, justru urang bisa cilaka ku perkara nu leutik, pas. Justru urang bisa salamet ku perkara anu leutik. Nu mawi keur umat Nabi Muhammad mah tong pulah pilih dina kaalusan. Tanya hal-hal anu dianggap sepele asal mikreh ngeureuy ku urang dilakukeun. Ya, Ibu, dipayeuneun Allah derajat yang baik itu orang nu bisa ngahampura kasalahan batur anu teu miba kana diri urang. Itu dah. Sing hade, sing sae. Keun we da capek-capek hirup mah. Ayeuna rek pagoreng-goreng, ayeuna rek pabeut-beut justru sudah mulai hilang. Sudah mulai luntur budaya-budaya ketimuran di Indonesia teh kalau bah dieu Pak. Pak aing-aing patukang tonggong ningali tetangga kamusibahan
antep lah kan budaya-budaya kesundaan hilang. Hendak usuk kolot baheula kan hebat. Sing bisa tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, nganter kanu sieun, niungan kan panasan. Lebah dia tak nu urang kedah diuwikeun deui teh. Karena budaya-budaya sepuh urang ngapunten. Mudah-mudahan eta tiasa diamalkeun ku urang dina kahirupan sadeudeun marupakeun hiji gambaran bahwa urang teh umat na Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, sabareji Bu. Sabareji dua hiji ajaran Kangjeng Rasul teh sing sae akhlak komo ka istri. Nomor kaduana sing bisa ngahampura kasalahan batur anu tumiba kana diri. Nu katilu Bu, tembongkeun rasa cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tembongkeun kabungah urang ka Allah, syukuran alhamdulillah Allah geus ngutus nabi sehingga dina ieu wengi urang sadayana tiasa ngarayakeun peringatan Maulid Nabi sebagai bukti ngagungkeunana urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bukti rasa cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saur Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ya Muhammad, bejaan umat-umat anjeun ku anjeun. Di mana kuring nurunkeun kanyaah, di mana kuring nurunkeun fadilah, keutamaan ka umat-umat anjeun, falyafrahu, maka umat-umat anjeun kudu nembongkeun rasa bungah ka Allah. Ngarah dibere deui ece mun dipasihan ku caroge rek ageng rek alit oge tembongkeun ka bungah teh ka salaki teh. Ame dibere deui, tapi lamun dibere ku salaki tara syukuran-syukuran acan teu nuhun-nuhun acan yakin mumul mere deui tah. Laras Bu? Laras Bu? Sing bunga di mana dipasihan ku bapak meh dibere deui komo ka Allah. Eta ketika Allah pasihan ka nyaah teh ka urang tembongkeun. Tembongkeun rasa bungah urang ka Allah. Ya dina wengi ayeuna urang dusun baru sa desa Citepok sadayana keur nembongkeun ka bungah ka Allah. Alhamdulillah Gusti geus nurunkeun manusia utusan, manusia akhlak nyata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bo, pertarosan abdi dina wengi ayeuna ka ibu jeung ka bapak. Sagede kumaha cinta urang ka Kangjeng Nabi? Saageun kumaha cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Naon bukti rasa cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan rumusna man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Saha jalma anu geus mencintai sesuatu maka pasti sering nyebat namina. Lamun jalma geus cinta kana hiji perkara pasti sering nyebat namina. Aina ibu cinta dengan Kangjeng Nabi, bapak cinta ka Nabi. Pertarosan ti abdi wengi aina sabaraha kali nyebut aran Kangjeng Nabi dina sadinten sawengi? Sabaraha? 200 sholawat, 300 alhamdulillahirabbil alamin. Aya nu 300 tiap di sadinten sawengi itu. Cetitin sabaraha? Hukum seberapa kali sadinten sawengi? Nu wajib maca sholawat sadinten sawengi seberapa kali? Nu wajib seberapa kali Bu? 5 kali. Dina sholat tahiyat akhir bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dina tahiyat akhir itu rukun qauli Pak. Jadi lamun jalma tahiyat akhir teu maca sholawat maka teu sah sholatna. Leres Bu? Rukun qauli dina sholat itu 5. Hiji takbiratul ihram, kedua maca Fatihah, katilu maca tahiyat akhir, kaopat maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dina tahiyat akhir, kalima maca salam anu ka hiji. Bari yang hareup bari ngalieu ka katuhu. Assalamualaikum. Itu nu wajib. Jadi lamun urang ayeuna ukuranana barometerna mun urang cinta ka Nabi, maca sholawat dina sadinten sawengi sabaraha kali? 5 kali. Apakah itu bukti cinta urang ka Nabi? Mun ayeuna aya nu ngajawab 300 kali sadinten sawengi
maca sholawat ka Kanjeng Nabi itu sebagai bukti cintana urang ka Kanjeng Nabi. Apakah itu merupakan bisa jadi barometer? Apakah eta bisa jadi tolak ukur urang keur ngaku-ngaku umat jeung cinta ka Nabi? Begitu mahal Pak syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanggo urang sadayana. Ibu, jaga di alam mahsyar ketika urang mayunan hisaban di payunan Allah azza wa jalla, timimiti tungtung rambut dugikeun kana dampal sampean ku Allah bakal dihisab. Di setiap hembusan napas anu disedot ku urang jeung dikeluarkeun Kang, itu bakal dipenta pertanggungjawaban ku Allah di alam mahsyar. Maka sadaya jalma dina waktu harita bingung Pak di alam mahsyar. Geuning sholawatan ku ibu sok dibaraca. Bring sakabeh jalma muruna ka Nabi. Asok arapa? Ada menta tulung jeung syafaat Nabi Adam teh ngadawuh, aduh karunya teuing boro-boro nyapaatan kaula ge keur bingung tusugan ka Nabi Idris. Ngabring sakabeh jalma muruna ka Nabi Idris, menta tulung jeung syafaat Nabi Idris teh ngadawuh, aduh kacian deluh boro-boro nyapaatan kaula ge keur bingung tusugan ka Nabi Nuh. Jadi sadaya jalmi timiti zaman Nabi Adam dugikeun kana terakhir diciptakeun ke di alam mahsyar ibu lumpat ka Nabi Adam menta tulung jeung syafaat. Ya abdi rek dihisab di payunan Allah hayang disalametkeun cek Nabi Adam hampura kuring ge teu bisa nulungan da kuring rek dihisab baheula di surga nu angguah khuldi. Tusugan ka Nabi Idris, bring urang teh ngabring ka Nabi Idris. Geura sok kabayang Kang, urang rek dihisab di payunan Allah saurang-saurang. Timimiti zaman Nabi Adam tapi kan ka manusia diciptakeun ku Allah di alam dunia sabaraha miliar ka jumlah jalma geura sok aja mangkaning saurang jalma eta dihisabna ku Allah bertahun-tahun. Ya Allah Rabbul Karim kabayang keselna dina zaman harita meureunna pababingsa mangkaning panon poe 4 meter 7 jahanakna lir ibarat jamparan perak ngalenteng jalma teh ceuk dipanggil ku Allah saurang-saurang. Hakimna hiji Allah. Urang nungguan pembagian BLT di desa wae kesel sadesa Citepo. Komo ieu alam dunia. Matak jalma teh pakewuh bari teh nyamperkeun Nabi Adam nyamperkeun Nabi Idris. Teu aya nabi hiji-hiji acan anu tiasa masihan syafaat iwati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu bisa nulungan dengan hiji-hijina ibu Kanjeng Rasul unggul. Begitu mahal syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanggo urang. Rumawi asa kacida. Mun heug teh mah urang maca sholawat ka nabina mumul hanya sebatas setahun sekali keur muludan tadi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Setahun sekali itu keur muludan mungkul. Komo anu tara ka masjid mah. Sa umur hirup can pernah nincak masjid acan. Engke wae ari maot. Jeung teh daerek ka masjid pas maot teh bisa. Kitunana oge hayang sok hayang pangharupna geuningan. Ai keur hirup geuningan antara ka masjid teh. Ari geus maot hayang pangharupna. Sok licik pisannya. Nya da piraku nyolatan mayit-mayit dina lawang panto di salat di hari. Di mana pun lagi nyolatan mayit-mayit di hareupnya kan. Benar, untung samak masjid teu ngagorowok oge geura sok. Dan bisa nyarita eta lamun samak masjid bisa nyarita pas jolo eta mayit digolerkeun cek samak masjid teh hey besti. Hey besti ka manawa? Yang pertama dan yang terakhir ya kami katincak usalira meureun cenah. Tak ibu sieun urang teh ani ngaku hayang jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad dukenging syafaat tapi maca sholawat mumul singgartol-gartol atau maca sholawat urang teh nyabunya arah urang diangkeun janten umatna Kanjeng Nabi Muhammad ukuran tah keur urang teh ani ngaku cinta ka Nabi nyebut arana we tah kan urang oge cinta kepada seseorang teh
kajenting mentas laut leuweung gunung dilabrak we tah pakuwu ya jauh nan di sana di Citepok ke Sukamanah walaupun melewati hutan Ciurug nu sakitu gelapna jeung jalan dak dikduk jadi ibarat wangungan saat da aya mawarbon Allah kemanapun ada bayanganmu, dimanapun ada bayanganmu, di semua waktuku ada bayangmu, kekasihku. Konsep cinta, gitu lagu teh. Ari geus ari incuan mah lain eta. Rumah tangga jeung manehna. Aduh Bapak RT 01 henteu kaitung lila nati bujangan jeung parawan Bapak RW dusun baru nepi ka reuy anakan tama lagu awet raje gitu. Bo, ngaku umat na Kangjeng Nabi, ngaku cinta ka Nabi, sing sering nyebat nami Kangjeng Nabi, malah mandar urang kenging syafaatul ummati Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunggunya teu kudu nu panjang-panjang pangersalah, nu pendek tapi nikreh ngeureuyeuh. Leres Bu, da Allah teh leuwih resepeun keneh kanu pondok tapi nikreh ngeureuyeuh teras istiqomah daripada nu panjang dibacana setahun sekali. Wah Bu, aosan teh bisa mati lamun matuh. Lamun naon Bu? Lamun matuh. Artinya sering kurang dibaca. Hayu dibacana tiban terboga pangabutuh hungkul mah nyaho lah. Karek keuna duka moal. Tunggunya. Di kajenting pondok tapi ngeureuyeuh kurang teras-terasan dibaca. Agama itu tidak memaksakan pangersa. Apa binsa? Abdi temendak hujjah dina kitab imam sholat tidak boleh membaca surat pendek. Dacan mendak binsa. Tapi lamun sim kuning maos kitab aya kisah sebagai hujjah imam temenang maca surat panjang-panjang. Aya eta. Lamun membuat makruh makmum. Bu, Raya, Bapak aya ditaros ku abdi resep teh ka imam taraweh anu gancang, resep ka imam taraweh nu alon. Eta, abdi ge nyaho di mana-mana ge keur bulan puasa masjid nu payu pasti imamna gancang. Tuh, dan nu pondok nu alon mah teh ya Allah geus saukur 3 poe tapi nu teh masjid teh. Kaopat poe kadituna namanya ngeureut tinggal nyasa imamna we di pamajikanana. Insuna we opatan bari sirigan dan tuh dia. Tuh. Ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aya seorang sahabat namanya Mu'ad bin Jabal, Pak. Mu'ad bin Jabal itu sahabat Nabi, pinter, ahli ibadah, katalar Quran. 30 juz apal Quran Mu'ad bin Jabal. Anjeunna salat maghrib di hiji masjid sorangan, nyerira saya batu. Ketika beres takbiratul ihram tiba-tiba aya nepak tak nanti pengker sadar Mu'ad bin Jabal aya makmum gitu kan. Akhirnya bacaan Fatihah ditarikeun. Gitu. Iya kudu digentos na mic. Pergantian mic. Cek. Tes. 1 juta, 2 juta. Ada Bu? Rengsan takbiratul ihram, Mu'ad bin Jabal aya nepak tak nanti tukang sadar bahwa di tukang aya makmum. Akhirnya bacaan Fatihah ditarik. Beres maca Fatihah karena Mu'ad bin Jabal katalar Quran, maka kagok mau dibaca surat Al-Baqarah. Kabayang lamun imam sholat Jum'ah di Cetepok, rakaat kahijina maca surat Al-Baqarah. Sigana makmum bubar can salam. Rakaat kedua Mu'ad bin Jabal beres maca Fatihah, maca surat Ali Imran. Lengkap sudah penderitaan makmum tukang dagang, akhirnya sholat teu anggeus kabur tadi heula. Mangga.
balik makmum teh tangga salat maghrib nanti Muad bin Jabal mengkal hatena tah kira-kira aing ieu makmum beres salat diteangan teh jelema dicarekan akhirna eta jalma kapanggih bebeakan dicarekan ku Muad bin Jabal kumargi eta jalmi izin sumping ka Kangjeng Rasul curahan ya Rasul abdi teh izin ku Muad bin Jabal diseuseulad kunaon kumaos abdi teh keur salat minggat jangan atuh cek Rasul teh bari ge keur salat minggat kuda teu kinten-kinten cenah Rasul Kang Muad mah geroan Muad bin Jabal ku Rasul kunaon Muad ieu jalma dicarekan cek Muad bin Jabal laras Rasul jalma eta cenah teu bener salatna minggat kunaon anjeun keur salat minggat cek eta jalma Rasul abdi mah rumasa kaimanan lemah ibadah puragata maka denda loba kapaksa da maklum abdi mah tukang tani jalma koreh-koreh cok jalma riweuh abdi mah ibadahnya loba kapaksa atuh da Kang Muad mah teu kira-kira salat maghrib rakaat kahiji dar nu dibaca teh surat Al-Baqarah Rasul geura coba rakaat kadua surat Ali Imran pan abdi mah loba kakariweuh deui cek eta makmum teh nya aya abdi iraha waktuna ngarit rek abdi iraha rek waktuna dagang cek Muad cek eta makmum teh akhirna Rasul langsung malih Pak nu diceuselan ku Kangjeng Nabi lain eta jalma tapi Muad bin Jabal anta tunafiru ya Muad anjeun dosa Muad sebab anjeun geus ngahalangan hiji jalma tepina ka Allah tuh pangarsa eta teh salat bayangkeun maca surat panjang-panjang ari matak makruh mah makmum kapan jadi ngahalangan jalma tepina ka Allah laras jaga germet dengan hatena nanti mata kumargi teh eta pakuwu sim kuring oge sieun ieu pengajian panjang-panjang bisi ngahalangan bapak jeung ibu nu rek ibadah salat subuh berjamaah sieun bisi diseuselan ku Kangjeng Nabi sareng ku Allah salat teh kira-kira maneh ngahalangan jalma tepina ka Allah wangsa kitu aya pangaosan ulah panjang-panjang mangga urang sasarengan ngadoa Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi amin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi wa ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir ya kabiru antal ladzi la tahtadil uqulu bi wasfil uzmati ya Allah ya Allah ya Allahul mahmudu fi kulli fi'ali Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab Allahumma inna nastaghfiruka innaka kuntal ghaffara fa arsilis samaa 'alaina midrara Allahumma ja'al auladana min ahlil ilmi wal khair wa imamil muttaqin was sholihin wal ulama'il 'amilin Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa auladina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin as'aluka al ijabah al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin alhamdulillahirabbil alamin pamudah-mudahan ibu bapak sadayana mulih karopok masing-masing sing aya dina kasalamatan turut kasehatan materi tanagi emutan anu parantos dicurang limpahkeun ka ngawujudkeun ieu acara mudah-mudahan sing digentosan ku Allah anu manglipat ganda sakitu nu kapihatur di simkuring hapunten anu kasuhun bidi aya bahasan mata kirang merenah kana manah kabiasaan simkuring anu kirang sapagodos nedapana wakum nu saring-aringna khutbah safa wa da'ma qadar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahil hidayah wat taufiq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun ka tausiah ti Bapak Kyai Bambang lengkap tur padat pisan tausiahna mugia urang tiasa nyenak pelajaran manfaat sareng ibroh tina naon anu didugikeun dina tausiah tadi. Hadirin anu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala, salajengan encak acara panutup kumargi doa parantos
acara ieu ku aosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring atas nami panitia nyunkeun hapunten bilih aya kalepatan dina penyelenggaraan acara ieu oge ngahaturkeun nuhun kana kasumpingan ibu bapak sadayana. Atur nuhun billahi fisabilillah haq. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi